Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten ka baraya-baraya Abah anu tos manco di YouTube Abah nu di mana wae ayana. Dinten ieu Abah nuju ngarengskeun Semar Bali. Bali pada baraya tuh. Ieu biasa main di sana. Ieu kagungan Made Panji. Ieu tos padereng se Made Panji. Ieu ku Abah nuju di warna gold. Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. Ieu tadina kawit mah rambut ka dieu. Tapi ka hoyong Made Panji ieu hoyong dikitos ku rambut asli saurna. Jadi ku Abah dikutus ku Abah. Jadi dikitos ku rambut asli. Ieu baraya.
Oh, baraya-baraya Abah, ieu Semar Bali. Eh, ya, juga dijelaskan seharusnya Semar Bali itu buntuna dua, tapi dia pemunutna yang hiji sebenarnya. Baraya. Nah, Pos Panji, iya wayangna insya Allah sudah mendekati 80%. Tuh baraya-baraya. Itu pangitan baraya-barayanya. Kantun sekar ketik telah ngatosan garing pangitan. Silver nuta acan. Oh, baraya-baraya Abah, pengecetan wayang Semar
versi Bali atau strengse ya kantun sekar ketikna panginten ya di teraskan panginten enjing karena ini kan basi kene biasa di sekar ketik ke baraya-baraya abah anu periode hasil karya abah kantun ngawe di payun di Facebook aya di IG aya tah ke baraya-baraya abah anu menuju di Alalajar semangat terus sekarang ke baraya-baraya abah anu bade ngiringan belajar mangga di kantun wae ana we di pitukeun ka apa nah, untuk Made Panji ini wayangnya sudah beres Made Panji ini tinggal finishingnya terakhir mungkin sakit wae ti abah ayeuna mah ditutup heula we. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.